abdi can biasa nempo anjeun jeung batur cemburu nuhun teu aku. Pernah oge kaalamannya anak taya bandingan serius dina hubungan tulus pisan nyaan. Tapi rasa anu hebat dibayar ngehianat manah abdi pun tersayat karena tali cinta pegat. Kantosku abdi katampi nyeringu kacida nyeri di saat abdi berjuang, tapi akhirnya terbuang. Hubungan kesekian kali mudah kepanjang hakiki, tapi nanu terjadi kan nyeri anu katampi. Setia nu tos dibikeun dewasa tos dilakukeun